Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng sing kuring wenini diwara ti kelas 11 MIPA 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Balai Endah. Sababaraha minggu ka tukang daerah Balai Endah Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina udalna Ciuhangan Citarum. Dumasarkan data anu aya kurang leuwih 1526 imah katut wangunan sekolah jeung pamarentahan ka keueum ku Ciuhangan Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulak-kakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat sabab dumasarkan hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarka humpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.